Waalaikumsalam. Iya betul Pak, ada yang bisa kami bantu? Oh iya, baik Pak, baik Pak. Ditunggu orderannya, kami akan segera menuju Pak. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kerusum corona kieu aya we, ieu piduiteun teh. Milik mah di mana we. Tapi urang butuh kenek ya jaga kutana. Kira-kira si Caleuy ka mana nya? Coba kita mana? Aduh, si keher Caleuy teh di dieu palingan. Kunaon euy, beungeut geus jiga jaemna pek kitu. Ini putuskeun kurang diputuskan kumaha, kok bisa? Tinggal orang gitu-gitu kan putuskan di WhatsApp. Nah emang kunaon? Lebay sama ayo pakai nih. Ini masalah robana, tapi orang harus berjanji berdua untuk sehidup semati. Hah? Sehidup semati? Heula hidup semati aing modal manehna kawin deui. Mani sakit di grup kene putuskeun. Siam tegas kitu pan. Heuh, pan kenyataan lagi kitu. Ulah tuh maksud kami ya Allah. Geus lah kalau mau ngomong. Cik ku kami uang benerkeun. Halo Neng. Ye sareng AA nya, sareng Aculay bade naoskeun saur Caleuy Neng mutuskeun.
tadi we soal cewek itu cenah kenging WA teh neng nyaur ke nama cenah putus gitu. Oh nyaur ke nama gitu pada tadi gabi kita can ngecek sih WA na sebelah kumaha gitu. Cuman abdi mah kan konfirmasi gitu tak sebelum tanpa masalahnya abdi harus dengar kasih nengna gitu maksud abdi teh. Mohon. Oh, mohon. Itu dupi itu sarang main rani sete goblok. Tah gitu ari mau awi dua di talian heula teh. Hiji ge cantang tuh ka bawah geus mawa deui duanya na. Asalnya atuh teh. Mata dia mending keneh jadi lalaki mah pas urang gitu tingali. Setia. Saya nama kieu bantuan kami ngakutan mebel kebenaran ayeuna coba pesenan daripada ayeuna mikiran untuk para rogo hayu atuh tapi duit atuh sia sekarang mikiran duit digawe heula karek dengan duit ya itu dah soal urang pakai duit mana menit iya wan